Itu bocil bener-bener yang ngelamun. Tak kunaon sih pian lompatan. Nyawa teh naon sih? Bobo kaseureut ka Marang. Wah. Bobo. Main batu, main bola serangan wae ya, lo baturna. Pak, batur main bola, Pak. Ayo. Nah. Ya. Ya ini non rek di gawang parek ngendang. Dek ngendang weh. Ya. Yang gawang. Tendangan mau. Tendangan Garuda. Gol. Digantian nah. Oh sya. Tendangan ojol gabus sya. Ini bolanya dia. Pen cakat. Mana sendal dia? Benang bolana. Ya. Oh macam boy iya kena sendal. Siap-siap ya, aing tenang enggak? Aduh. Meng, sekeran meng, meng sia maturan liwat teh aing keur main bola, sekeran. Ngomong apa-apa heula tuh. Aduh, nyeri Mang. Aduh. Teu naon Aduh. Aduh, nyeri Mang. Aduh. Pura-pura wae. Bener. Nah, gedean nih jika nanti bakalan aja. Aduh. Betang. Nah, iya sawah. Tuh disedotkeun ieu mah. Ieu geraring ya. Namun nganggur mah kayak mangkom yang amprok tina nyedotkeun di sawah ya. Ada yang nganggur wae mah ya. Itu ngarong sok cenah. Nah, ieu pian ieu rambetkeun ieu. Aduh, kayaknya areuwa doang ya. Sia duaan si komeng ieu arah rambetnya. Lamun kapan ge? Nyedot di ieu di mana nyedotnya ya? Walungan sih kan. Kurang nempo kobak. Cenah syaraat kobak oge cenah. Bobo parah ieu na ge laukna oge. Nya urang tingali ayo. Yuk. Sedotkeun. Tuh pian tuh kobak anu hiji tah. Kobak dua, bak hiji mending aya cayan kan ya. Kobak tilu tah anu radauhan mah. Kayak kobak opat juga nya anu ieu. Yang katingali, teu katempo di dieu mah. Nya laukna musim parah ya. Kamari menang karak ngajual sekali. Kedua kalian geus areuw caina ieu. Dari saeutik deui, geus sedotkeun nya. Urang kobak opat teh. Pian ieu kobak opat ieu. Caina rada ieu ieu. Buahan ke. Sedotkeun nya. Kita buat aku si komeng itu. Ngutek wae keur naon sia. Boba lauk air keur dialan. Komeng keur ngalaran, Pak. Lu eta si komeng. Bener-bener batur supaya kecaian, supaya hariru caina betul. Laukna supaya hariru malah hayu diubek si komeng mah. Meng, Aisyah keur naon? Eta batur ku aing ngarek dicaian malah hayu diubek sia mah. Rek usaha naon atuh aing. Bang urang-urang ge badis pisan. Dia sok aing wani mah. Enggak sih Pak, urusan orang. Ini aing rek turun teh nama. Ayo lah mau komeng. Tong jeung bapak orang, jeung orang. Ayo. Nah, hurui jang, hurui. Nah, hurui. Entar ngilu.
urang ge. Euy jager euy. Mana mah? Oh, jang batur mah heureuy amang mah heureuy bang ngalan urang atuh bapak mana masuk di eta wae. Heeh. Bukan di belok pan urang. Heeh. Mangkaning yo malam minggu urang rek ulin naon di ngebak pan. Oh iya. Ngapain dia ya sekalian? Saya dia non nyerok. Mana dulu? Anak. Jauh-jauh kayak senangan nah. Heeh. Komeng. Wae. Ruas dengan yang diajar motor, tapi motornya tuh boga. Yang diajar sepeda bisa mualnya. Sok ajar ya. Bisa mualnya. Yang diajar motor tapi motornya tuh boga, pan. Pakai sepeda heula. Lah, cek pula. Emang komeng kurang diceklan. Oh, ada nyala punya. Oh, ayo. Komeng geus agak bisaan tah. Enak mah ada agak jauhan Mang Komeng. Wes juga nang ngejajal ngecep. Sok. Aya anu kurang aja. Anda mah rada coba ieu menang teh. Awas, Bang, awas. Awas, Bang. Ah, tahu. Awas, Bang, awas. Awas, Bang. Bang. Masih karena sih. Aing mah kurang kerja diajar sepeda. Kemana dia tinggal dia? Langit. Kurang aing melawan sama jadi arah. Sama goblok. Komeng sama Aing kurang aing atuh meureun lalu ngetan Komeng. Lain dari tulungan. Aduh, aing panas yo. Kurma diajar. Tuh, kurang aing lalu ngetan mun capek-capek teh. Girang baran ulungan mah sepeda urang kuat tinggal lalap ka dieu. Amang mah malah dihoroyan. Tidak mah urang aing Komeng lalu ngetan. Gendai bang urang mah engke ngalah deui. siapa? Pakai aing Komeng. Buset dah. Getak balulu banget aing. Nang aang bener-bener.